Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-8 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-7 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina parasamakna betot tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzal-uzal di tengah jalan. Tempak dong-dong, des-des. Harita Andewi aniprek meh daya tangan pangawasa digigireun makam Denjaka. Panona carindul leungeunna ngeleper ngarampa gunukan taneuh. Gek nilam kinasi diuk gigireun Andewi bari pok cumarita semu dumareuda. Andewi, Kakang Jaka maut nate satu tas mulang di buhun sakera. Eta nu jadi marga lantaran kula tengijinan anjen pikeun maluruh buhun sakera. Eta tempate kacina bahayana Andewi. Abdi teh nyangki pami Kakang Jaka tos mayunan mangkat. Padahal abdi kadieu salianti hoyong tepang sono. Abdi oge rek muka diri, rek muka hate nu salila ieu ditutup ku kamunapikan diri nilam kinasi. Ih, pan basa eta basa urang keur aya di gurun sahara. Urang geus paheut sapuk pikeun hirup babarengan. Tapi pas datang ka tatar Sunda, kaputusan anjeun bet beda deui geuning Andewi. Cek nilam kinasi nganahakeun. Soal eta hampura kula nimas. Sabab harita hate kula can bisa narima. Walon Andewi.
nya nu penting ayeuna anjeun ulah samat kapahung dina rasa kasedih kumanjangan, ulah samat kalemah sabab ambahan kahirupan masih jauh Andewi. Anu penting urang dungaakeun ka Kang Jaka sing aya dina katenangan. Geuning anjeun bisa tegar kitu Nimas Nilam? Tanyaan Dewi Malik neuteuk. Saur saha Andewi? Yeuh, saditinggalkeun anakku Kang Jaka. Abdi ngalang layung salami 3 bulan. Cimata dugi ka teu kaluar deui bakatingku saat. Ayeuna kula tiasa tegar deui. Alatan kaubaran ku ayana Den Arya putra kakasih Den Jaka. Lamun seug abdi dugi ka tik-tik brek bade saha anu mikanya jeung anu ngurus Den Arya Andewi. Paingan atuh. Abdi oge nampi kanyataan kieu meuni asa napak asan teu. Tetepan Andewi ngalih deui kana Gunukan Tanu. Nya bade kumaha deui atuh Andewi. Papasten Gusti tetep teu bisa dipungkir. Ieu geus ngajadikeun titis tulis ti ajalina. Kulak canggem ti pangeranana, coretan teu mahpudna. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Kakang Jaka ari tos waktosna dipunut mah moal aya nu tiasa nyegah, moal tiasa nu ngahalangan Andewi. Jadi Kakang Jaka ngantunkeun teh saatos mulang ti patilasan eta teh Nimas Nilam. Andewi Malik deui tumanya ka Kinasih bari ngareret. Nya, bener pisan. Samulangna ti buhun sakera. Kayaan Kakang Jaka tos ripuh. Jadi upami tiasa mah Andewi ulah maksakeun maluruh buhun sakera. Dina keukeuhna oge mending sawalakeun heula sareng Kakang Bajing. Andewi unggek leuleus terus neuteup deui kana Gunukan Taneuh Beureum. Bari pikiranna marung kawut can bisa kaluar tina kana langsaan. Sedengkeun di sisi balong Mang Dayung jeung Ki Doger harita keur aranteng ngaruseuk. Bari maleletuk ngadu bako. Diselang oge ku ngawarangko. Jadi ayeuna teh Nimas Nilam Kinasih teh rarandaan meureun nya Mang Dayung, tanya Ki Doger. Nya, terus aya 6 sasi ditinggalkeun carogena teh Ki Doger, walon Mang Dayung. Kitunya. Nah, tuh hoyong carogean deui kitu eta Nimas Nilam teh. Lebar padahal mah masih kene geulis, masih anom kene. Lah, susah eta mah Ki Doger. Susah ari anu hayangeun mah. Ngan nya kumaha nya? Nya susah muka Nilam Kinasihna. Seueur ari nu hayangeun mah. Ngan nya kitu sadayana oge mental. Sakainget mamang anu hoyongeun teh si Ukri tukang ngalalahang. Demi hayang melihat teh Nyimas Nilam Kinasih. Me hampir unggal poe ngiriman gula kawung ka dieu. Teras aya deui Juragan Darta Bandar Kentang. Sakali ngirim teh 10 karung kentang eta. Tapi angger eueuh nemetu, eueuh matak narik kana perhatian Nyimas Nilam Kinasih. Kitu nya geuning Mang Dayung. Nya kentangna oge dicokot deui jelemana. Disiahkeun sina balik. Waduh, galak geuning Nyimas Nilam teh nya. Eta sugan Nyimas Nilam Kinasih resep ka pamegetna nu kumaha si Mang. Bisi ge mah bisi Nyimas Nilam Kinasih teh aya karesep khusus. Upamana mah resep ka pameget anu doran paculna ageung, misalna sageung bitis gitu. Punten ieu Mang Dayung, misalna ieu mah misalna. Bisa jadi Ki Doger jika nama Nyimas Nilam Kinasih teh
kerneangan anu segede orai sanca juga nama. Teu jauh ti tempat maranehna ngobrol kasampak Andewi keur diuk nyarandekeun awakna kana tangkal. Pedang kilat maya aya dina lahunan. Teutepanana jauh pikiran kumalayang ngumbar carita mangsa-mangsa bebarengan jeung Den Jaka. Bareng jeung beuki jauhna sawangan Andewi. Kadenge sora ngakelik suling ditembak ku ngahleuangna sora Mang Dayung. Duh engkang, di mana atuh anjeun teh hayana? Abdi sono hoyong tepang, hoyong gerak ngoprot kesang. Andewi anu keur nyarande kana tangkal asa kasindir jiga nama. Harita gancang Andewi ngajangilek buyar lamunan. Dasar aki-aki raronghot. Teu nyaho batur keur tunggara. Ngadon cecala katakan teu jelas ya. Ketus Andewi. Kamana atuh kamana? Di mana engkang ayeuna? Abdi sono salamina, sono morosotkeun calana. Bakat ku jengkel, Andewi ngajengkat, gerewek kana batu belewer. Batu dibaledogeun ka arah Mang Dayung jeung Ki Doger. Atuh beretek. Mang Dayung jeung Ki Doger pating beretek lalumpatan. Sedangkan Andewi ngaleos nuju ka jero imah Nilam Kinasih. Para wargi sadayana wanci peutingna Nilam Kinasih Ratu Durgalarang katut Andewi harita ngariung di tengah imah. Pasemon masih aralum muyung nu utamana Andewi can bisa ngalalerkeun kana langsaan tina rasa kalengitanana. Den Arya kasampak geus sare dina lahunan indungna nyatana Nilam Kinasih. Satiap Andewi neuteup kana beungeut Den Arya hatena jol nyeblak sing seredet. Da memang meh hampir 80%. Rupa Den Arya mirip pisan jeung Den Jaka bapana. Dina bangir irungna, dina halis jeung kulitna oge teu dipikeun sasieur sabeunyeur. Sedangkan Mang Dayung jeung Ki Doger sanggeusna tadi beurang dibuburak ku Andewi. Kiwari diparentahkeun ku Nilam Kinasih titah mareulem sampe. Titah meureum naget titah ditukang arah teu mulak. Harita tarang Mang Dayung katempo ngajendol semu geuneuk. Bangunna mah beunang katinggang tadi beurang. Nyaan nya euy. Dunungan Andewi menit tega nenggorkeun batu. Kurame nu sagede orok hampir rek beunang mang euy. Cek Ki Doger malikeun bubuy sampe. Loh ukur gurame nu leupas. Mamang mah tarang mending ngajendol kieu sagede peureuk. Bayangkeun atuh batu sagede peureuk munding nyentang pisan kana tarang. Duh mun ranyai tadi sore mah katetempoan teh. Walon Mang Dayung bari ngusapan tarang. Nah kunaon ari dunungan tu nya bet ambek-ambekan teu bebuku kitu Mang Dayung. Manehna jigana mah sedih eta teh Ki. Sedih pedah apal popotonganana geus ti dunya. Oh, jadi popotongan Andewi teh salakina Nimas Nilam Kinasih Mang. Nya bener. Paingan atuh, tapi kela Mang kela. Wing aya picaritaeun ieu teh Mang. Eta marek percaya. Grek henteu teu naon lah. Nah aya picaritaeun naon kitu Ki Doger? Tanya Mang Dayung dari ya. Kela
Ari salakina nyimas nilam kinasi teh sangarana eta teh Den Jaka katelah nama tah eta nu rek dicaritakeun ku aki teh mang nya nu rek dicaritakeun ana teh naon atuh Ki Doger apanan Den Jaka na geus maot geus teu kudu diguar carita deui lain kitu ieu mah numutkeun hitungan uing Den Jaka salakina nyimas nilam kinasi teh can maot eta mah rek percaya rek henteu pokona cek hitungan kuring macan maot Den Jaka teh mang hah Den Jaka can maot sok banyol Ki Doger mah geuning eta mah pan rek percaya rek henteu cek aki oge aki mah sakadar ngabejakeun lamun salakina nyimas nilam kinasi teh can meot kitu numutkeun hitungan aki mah Ki Doger apan mamang sorangan anu nurunkeun layon Den Jaka kana jero lahatna oge mainnya direken can maot mah sok aya wae Ki Doger mah Mang Dayung nganggap omongan Ki Doger ukur heureuy nyaeta bingung aki oge mang tadi ku uing dihitung-hitung tina natus jeung newuna geuning kalah misleuk nya ngadung harti Den Jaka teh masih kene hirup can waktuna mang kelaki mamang can percaya yeuh asa piraku Den Jaka hirup kene Ki Doger boga anggapan kitu dumasar kana hitungan naon eta Ki Doger apan aya 3 hitungan Mang Dayung aya 3 hitungan naon 3 hitungan teh Ki aya Pagun Ki Sunda riwayat kala Bani Jawi jeung hitungan si Bolga Tapanuli dihitung kuno kabeh oge anger hasilna teh misleuk ngandung harti Den Jaka teh masih aya di kieu masih kena hirup mang nu bener Ki mun bener Den Jaka can maot manehna aya di mana ayeuna kira-kira Ki nya soal di mana-mana nama teuing poekeun agi teh mah diri Den Jaka teh kalalangsean mega hideung hese pikeun ngecas geunana tuh pan aki ge poekeun sok aya wae Hari Pagon Ki Sunda jeung Primbon Jawa ukur nembongkeun angka hirup pungkul mang ukur sambat eta angka sejen anu ngajelaskeun di mana ayana ngan anu jelas cek uing mah Den Jaka hirup keneh lamun bener Den Jaka masih hirup kudu pukuh atuh di mana ayana Ki aya eta oge pituduhna dina hitungan si Bolga dina hitungan si Bolga teh Den Jaka masih hirup manehna keur dagang cau eta teh mah nu nyaon eta teh Ki Doger dumasar hitungan wungkul soal bener jeung teu nama can pasti ngan kuring mah percaya Den Jaka can maot tapi asa piraku Den Jaka hirup keneh apanan mamang sorangan anu nurunkeun layonna oge milu ngurugan malahan anu nenggeran kuburan oge mamang pisan Ki Mang Dayung masih terpercaya bubuhan harita manehna milu nurunkeun layon ka jero lahat jadi mustahil Den Jaka lamun masih hirup teh nya supaya mastikeun mah mending teang we ka jero kuburanana sok gali naam lah kabeneran makam Den Jaka tepati jauh ari harapan mah bener Den Jaka teh masih hirup tapi asa piraku Mang kiah pada sapu kitu Mang Dayung harita ngaleos mawa Ki Doger nuju ka makamna Den Jaka lebahna tepati jauh kaselang sabaraha lembur kaselang oge kulahan kosong jeung huma saparat jalan nuju ka astana duanana teu leupas ngobrolkeun masalah anu keur dibahas
Ki Doger ngajelaskeun sacara rinci dumasar kana ilmu hitungan pagon Ki Sunda. Sanajan masih can percaya, Mang Dayung tetep daria nanggap omongan Ki Doger. Menang setengah jam, harita duanana anjog ka tempat anu dimaksud. Mang Dayung muru kana arah gunukan taneuh kuburan Den Jaka. Sedangkan Ki Doger ngadon muru kana gunukan anu sejen. Ai, nah Ki Doger ngadon nagog di dinya Ki Doger. Nah ngadon nagog hareupeun tai kebo makam Den Jaka manu ieu Ki. Oh, di dinya ari sugan teh nu ieu. Cek Ki Doger gancang nyamperkeun. Gek diuki geun Mang Dayung. Iya makam Den Jaka teh Mang Dayung? Tanya Ki Doger. Nya ieu Ki. Nah geuning teu di Padungan. Cek Ki Doger heran. Makam Den Jaka eueuh tetengger teu jiga ilaharna. Teu di Padungan teh sabab eta amanat si Jenan saacan maotna Ki. Holon Mang Dayung ngajelaskeun. Karti atuh lamun kitu mah. Aki ngarti naon sababna Den Jaka nita teu make Padung. Sabab ieu mah lain kuburan Mang Dayung lain. Hah? Manya Ki Doger? Mang Dayung cungringan. Ye Mang, di mana-mana oge nu ngaranna kuburan mah geus tang tu atuh kudu make tetengger. Ieu mah jelas lain kuburan. Matakan Den Jaka nita ulah make Padung oge sabab lain kuburanana. Ieu pituduh sacara Rusia anu ditepikeun ku Den Jaka pikeun alurang nu hirup. Nu ngarti soal ieu ukur jalema palinter jiga uing. Masih can ngarti uing mah Ki. Tapi lamun dipikir-pikir mah karti oge ta omongan Ki Doger deh Ki. Mang Dayung garo-garo teu atur. Sementara ieu Mang Dayung ieu sakadar bebaredoga. Ulah waka geruh kasasanya geus ngageruahkeun batur. Aki oge moal waka nyarita kadudungan Andewi sabab can aya kapasian nu nyata. Ieu mah sementara bebaredogan Aki Den Jaka hirup keneh. Duh, mun teh mah Den Jaka bener masih hirup, mamang bagja pisan Ki. Nya duageun we. Nan omat ulah waka geruh kanu sejen. Sabab can aya kapastian hanas geruh ari pek Den Jaka bener geus maot pan bakal beureum beungeut gagi jeung ka Mang Dayungna. Kitu eusi obrolan Ki Doger jeung Mang Dayung ngeunaan ihwal maotna Den Jaka. Ki Doger ngaragukeun dumasar kana ilmu hitungan. Samehna oge Bajing Sudraji geus leuwih ti heula neundeun kacurigaan. Loba nu teu kaharti ku pikirna. Dina akhirna ngaragukeun kana maotna Den Jaka. Sementara Andewi can sanggup pikeun nuluykeun daya lampahan. Asa hoream rek incah, asa seunggah ngarasa sebelah jiwana geus eueuh. Kocapkeun Bajing Sudraji jeung Ki Panca harita geus tepi ka Tatar Panjalu. Bari leumpang nyusur jalan, duanana rorat reret. Aya nu matak jadi kaheran. Sabab saja jalan anu kaliwatan ngaliud ku loba jalema. Lain jalema basajan, tapi nu ngaraliud para jawara. Nilik dina raksukan anu beda-beda, nandakeun para jawara daratang ti beda-beda daerah. Barang tepi ka imahna Raden Surya oge, didinya justru leuwih metet heurin usik. Pakarangan imah pinuh ku ngakimbung loba jawara. Ki
Panca heran tara biasana imah Raden Suryadinata pinuh heureun kitu ku Semah. Lamun ditaksir ti jalan mula jeung di dinya aya kana 1000 leuwih jawara anu geus karumpul di Panjalu. Saking pajajal Ki Panca jeung Bajing Sudraji hese rek nyelenep asup ka jero. Tong boro hayang bisa ka jero imah. Dalah di pakarangan sakitu jajalna. Matak eungap hese rek ngarenghap. Atuh kapaksa duanana malundur sementara ka tempat rada laluasa. Nah aya acara naon cenah ieu teh? Imah Raden Suryadinata bet pinuh ku para jawara kieu. Cek Ki Panca nyarangkeun kanu ngagimbung. Lamun ditilikan jawara nu datang teh lain urang Sunda wungkul Ki Panca. Aya urang Wetan, aya urang Nusa Dewata, aya urang Borneo, urang Andalas oge aya nyampah. Cek Bajing Sudraji tangtu meh namanya nyaho kana ciri khas kadaerahan. Apal kana ciri khas kadaerahan para jawara anu daratang. Bobohan diri nama pangalaman ngalanglang buana ti bumi bagian wetan nepi ka bagian kulon. Jadi sagala ciri khas kadaerahan mah manehna apal. Baru nu kiwari datang teh di mana beureunnya ieu. Nya bener Ki Panca. Tapi jadi pertanyaan aya acara naonnya? Laina Sunda Makalangan geus digelar atau acan Ki Panca? Oh, memang atos sakadana mah. Tapi tempat Makalangan sanes di dieu. Apanan biasana oge di Tegal Caruban ujung kulon. Kela Ki Dulur, urang naroskeun heula nya aya acara naon cenah ieu teh asa penasaran ati mah Ki Dulur. Cek Ki Panca bari tuluy nyamperkeun ka salah saurang jawara nu deukeut. Rek nanya aya naon-naonna. Satu tas menang jawaban, Ki Panca ngaleos, diuk deui gigireun Bajing Sudraji. Aduh, Ki Dulur, ratusan jawara anu datang teh memang diangkir langsung ku Raden Suryadinata. Sadayana para patandang Sunda Makalangan diangkir kangge ngabantosan masalah bancang pakewuh keluarga Pajajaran cenah. Cek Ki Panca ngajelaskeun. Nepi ka gede-gedean kieu Raden Surya ngangkir para jawara. Cing numutkeun Ki Dulur kumata. Nah bisa nutaskeun masalah ku jalan ngondang para jago ti saban daerah atawa moal kinten-kintenna. Kuring can bisa mere taksiran Ki. Soal Raden Surya ngangkir ratusan jawara jiga kieu. Memang kasebutna wajar. Sabab ti saanggalna keneh geus kairong. Jalma nu nebar Rajapati ka kulawarga rerehan teh lain jalma jore-jore Ki. Terus kumaha sikep urang ayeuna Ki Dulur? Nya urang Bandungan heula we kumaha hasilna. Mudah-mudahan mah bisa rengse ku cara kieu. Nah Ki Dulur moal milu turun gitu. Ari sacara pribadi mah kuring teh ngadalkeun pisan ka Ki Dulur supaya bisa mantu kana kasus sarerehan. Sementara kuring marek ngabandungan heula we Ki. Moal waka jadi panghareupna. Nyala leuwih hade urang tepungan heula we Raden Surya Ki Bajing. Komo pami diwartoskeun yen Ki Dulur teh silanglang jagat Bajing Sudraji. Tangtos Raden Suryadinata bingaeun pisan geura. Ulah Ki, ulah waka dibolekerkeun soal jati diri kuring. Keun engke deui di mana urusan can bisa kaungkulan. Kakara kuring nu maju. Soalna jawara-jawara nu daratang ieu teh mangrupakeun dedengkot-dedengkotna langsung. Dipastikeun bakal aya tarung ancur-ancuran di tatar Panjalu jiga nama Ki. Waduh, hutan teh kitu geuning Ki Dulur Ki Bajing. Nya bakal pikitueun ijiran kuring mah. Jadi tindakan urang mending Bandungan heula we.
kumaha ketakna para jawara. Mudah-mudahan mah urusan ieu bisa rengsek tanpa ngalibatkeun kuring. Nya tah gitu saya atuh Kidulur. Janten kira-kirana urang perlu atau henteu nepung Raden Surya ieu. Di mana nepungan oge paling ukur ngabejakeun sangkan kula warga rerehan ngarungsi heula ki. Eta tetep kudu dilakukeun sanajan wewengkon Panjalu rebeg ku para jawara. Angger kula warga rerehan mah kudu ngarungsikeun diri heula ki. Mun mangga Kidulur kek pami patos teuing pajajal urang tepangan ka Raden Surya. Cek Ki Panca nyaluyuan ngan pepeujeut ulah waka ngabejakeun jati diri kuring sabenerna ki. Di antara para jawara yakin aya nu pernah adu jajaten jeung pacogregan jeung kuring. Lamun dibejakeun kuring aya di dieu tangtu urusan jadi ngaran cabang. Nu aya malah lain nguruskeun masalah ngadon ngajak ribut deui jeung kuring ki. Kitu nya kahartos atuh. Mohon mangga Kidulur kitu we pangintennya. Nya kitu we samentawis mah da geuning waktosna ieu teh tos teu nyekapan. Mang Agusna cenah tos bade tuang ieu teh. Ku kitu ku kieuna hayu atuh. Sumangga aduh. Euleuh waktosna kabujeng seep ate ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.